sabab lemun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angang, saket gerara ketan nu deukeut gerada heusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan, sirina satangtung diri. Satria kaula nun kula pangressep dewa saha anjeun saha anjeun upami dipersanteng kaula teh pun eka pansatunggal kaula nun eka pansatunggal laras di mana Andika kaula teh buana pansa tengah di Marcapada kaula nun di buana pansa tengah Marcapada tapi no heueuh pan lega buana pansa tengah Marcapada teh di mana tirituna na teh Ciburia Ciwidey nah hati Jono oh hati kebaktian itu hati Kemar gitu di Kemar atau hati Gang Maluku sadaya-daya kaula nu jeung aya naon deui anjeun pangadatang ka sawarga Maneloka wawanianan aya dupi salira teh taula duta sawarga ngaran kaula Narada duta sawarga dupi eta pangkeun ieu anak kaula ngaranna Batara Indra nuhun atuh ditepangkeun kaula nun ieu naon maksud anjeun ka dieu kudu puguh maksud jeung tujuanana aya naon jalu cing hayangnya kaula teh aya taroskeun pangesa dek nanyakeun naon hoyong tepang sareng hyang Otipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula ya entong make jeung kasawat rangka yang Otipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba asisten birokrasi ajudan di sami wae tapi no damel nuhun atuh kaula nun naon kaula teh aya taroskeun anu bade ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana ulu edan lahuta murtad maka jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu bantangul ieu budak teh ieu ulah lalawora jalu ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa eta caritaan ulah ka mana karep jalur bisi katulah bisi cilaka bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pansatunggal ulah kitu jalur oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa dupi hukumna anu kitu kumaha teh naon
sun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh eta hukumna ceuk anjeun naon da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh naon sun eueuh nu kitu mah heueuh geus jalu samet eueuh urang mah oh upami kitu panginten urang teh nyembah teh kanu eueuh itu nya bebenyit kiwari mah moal ti IAIN mah gitu biasa janten teh walalanter budak ayeuna mah atawa ti Unisba pilihna tingki di sana mah senda hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang manya kaula kudu mangeran kanu eueuh uleuhna ieu jelema bet kurung batok dah garas cingku putra wa cincok Indra hei satria kula lain eueuh pangeran teh aya oh aya bisa nyarita aya di mana nyeun ya tidak kanyataan anak kumaha moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna oh jadi aya ari hukumna aya naon waduh itu budak nepi ka nyedepi jangan budak teh nyemes we Allah di lob teh kalah nyemes sobi ari hukumna aya eta ceuk anjeun naon hukumna aya da hukumna aya mah karabak karasa katempo heueuh leres nya mana sobi waduh mana wa his teuing atuh nanyakeun ka wa eta wah ngalieukeun ieu jelema teh wah nyesatkeun ieu jelema teh ieu agama anyar wah agama baru ieu mah sanes agama anyar kalau mah naroskeun kitu jelema ayeuna dewa teh kaseret anyar nyesatkeun entau make jeung katutuluyan jaluk geus sasamatinya bisi katulah nah sabab atuh kabutut bangkong kaula naon sakeuleun ye kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli sobi bahaya ieu jelema bahaya ieu urang seredkeun kalawang salama nangkep urang sakaler deui teu meunang aya di dieu keluar kurang ajar sia nah kurang ajar kumaha kurang ajar anu bae kalau pang nanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu teh purwa dongkap pade teh hayang diajar ku dewa tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek ngaheulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kelemahan anjeun sorangan menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali kurang ajar aja teu bisa kaula tepungkeun jeung hiang teu pati Jakarta kurang ajar lamun kitu carana tegalana kek naon itu di podaran anjeun kaula dek dipaehan iya ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae nyalan ayeuna ku kaula lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula wajib bela diri moal sarua bakal bisa nyaah kana dirina lintang ke dirina apapun wani barang aku orang wani dening apa kulanang kade Indra kade majuah bodar kurang ajar sia
labuh kulaku nati gubrag ku ahlakna. Ratu tara hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah goreng. Buah. Aduh Indra kasepul dua lain lawanun ata-ata ieu jelema lain lawanun memeda hari jelema bahaya. Aduh ngumpat kasep lupa tua kabar ya kuat para dewa Sinarada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet atuh ieu ekapan satunggal ngajugjug ka ieu sawarga maneloka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engal lungsur ti karaton Himawat ka karaton Palemar Sukunda. Di karaton Palemar Sukona Sinarada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru.
Walasok mitina bentang bisik kelimputan bila sudah gagal tetap istilah tanpa was Walasok mitina bentang Hatete tebaleh maaf Ketinggi semikati luka Lamun urang yen nyeri Pahaji antun pasti malina kadiri Pinasti selamat diri Oh ayah Lamunan berlamunan Pahati sedih Mereka bukan apa Kemakan Jadi putusan Kalangkan Bila Berang peting kapidangkan Kang Rama Kasita Rupa junjunan Hanya yang putus harapan Bukan ukur lamunan Tinun ing pasewakan Sri Tinun ing pasewakan Busana maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna Serbak Gusti Tengmudiana yang
pajaraki sarwa Rengking manik narawata ya narawata yang ngotipati jagat nata batara guru kasumpingan Rasinrada anu bade nguningakeun kajadian unirahangan di kaalis manis melas melis leuleui kedeh atra pertela anu pinuh wibawa Kakang Pancinrada kaulanun adiku kumaha kajadian nu kaalaman aduh adi guru tiwas adiku bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tiwas hari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalai nepangan salira ati kekengeng dihalang-halang dugika jadi bitotama sareng Batara Indra nanging kasaktian eta satria anu ngapungaran Eka Pantatunggal luar biasa Batara Indra dugi sanga bebengkang ditemra ku gerakan galura laut kidul itu sadaya-daya pun kakang nyalakeun beungkang ngartep-tepkeun suku genteng blokeun ka salira abdi guru Batara Indra tiap nandangan kasaktian eta satria kakang Pancinrada dawuh ari maksudna naon cenah palaena pangan ka salira adi maksudna geura teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana sakitu da pangemot pun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru lahuta oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun kakang oge hareup teuing budak teh digana yap atuh senak ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna itu adik guru atur sanes kita tadi naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan sakitu mah hitung-hitung pengorbananana we keur manehna semohon urang nu korbana teu naon ai urang mada dewa ulah belikan oh saya atuh saya da pamimpin mah tara kaelekeun serius Ayang menang wae tuning adi ngabedega atuh di gapura ngajanteng mon oh eta kasep jelema nama saportos akang keur ngora nya tong muji maneh atuh Kang yap cenah kadi hai patugas blok eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet idin dewa idin hyangoti pati bisa eta lumebet ka keraton Palemar Cukuna ya
manewo pagulingan rana pagulingan rana datang datang ke manewo pagulingan rana Denera ingkang sampun prata Denera sampun prata Pangapunten kaula nuwun. Oh iya, taya adik guru. Budak kene sumuhun. Kapan satunggal ngarana laras teu kapino kaula nuwun. Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat yang pati Jagatnata. Teu salah. Tugni. Jelema teh kapan satunggal ieu pangijeng hyang pati Jagatnata teh batur mah nempi ka 7 kali jujur kali tah nyemahna oge. Ieu mah teu riuk-riuk. Ieu mah bororaah nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran 2 nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuhnya. Aya we jawabanna teu teu sama. Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan. Oh, sok abeh leuwih jelas nya. Leuwih jentre nya. Padeng naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha. Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeun teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nangingnya kitu we gede ambak sama budakna. Ari pangeran urang teh nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitukeun angin hilap. Cicing tukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu dionang ku anjeun. Oh kitu. Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana. Sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon? Ai Allah teh jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Benar. Oh eta zatna, nya. Dupi sifatna, ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asmana Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna
ari af'alna teh kun payakun jadi jeung ngajara radi tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana di mana jajadianana teh kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianna keneh kakurung anjeun oh kaula jajadianna keneh ka pikirane heula anjeun ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu saket gerara ketan nu deukeut gira deukesan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gira prak gira pangihan sirina satangtung di jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun ke kudu kumaha teh ibadahna ka pangeran anu teu aya picontohna gugu parintahna jauhan laranganana gugu parintahna jauhan laranganana ciri anjeun taat saya di mana anjeun mangih katerangan model kitu bisa ngajawab model kitu karena pertanyaan kaula teh tina kitab naon nu dicepeng ku anjeun ari kitab teh kaula fungsi maca nyaeta kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat nya mana cobi ninggal ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu di mana ayeuna teh aya di dunya saha nu nyepengna nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiasa Raja Astina oh jadi teu di dieu yakin teu di dieu boro hoyong ninggal kaula margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina kudu aya data-data nu otentik ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu nyaeta mangrupakeun kitab teh anu mawi ayana teh di dunya di Abiasa jadi yakin saya dia saya oh saya atuh mun kitu mah kaula bakal turun deui we ka dunya los jadi yakin teh ayana di dieu teh berat geura lumampah di dieu sabenerna kaula moal dek bohong saksi bumi langit kaula nu kagungan kaula langkung uninga oh saya permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktu soal bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina sakitu beralu mampa hapunten kasepuhan kaula parantos lancang ka para dewa tadinya oh salios kasep salios permios mangga wilujeng aduh adik guru kaula nun kula eta teh jelema eka pansatunggal teh nahabet ngablesat kitu teu ngalengkah moal malaikat kitu nah teh piraku teuing nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing usakilat eta jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh
anu kaemut ku kaula Kang kumaha Adi eta jama teh intel keur maluruh kitab sastra jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu padahal pan urang mah leuwih ti heula masa bisa jadi nanging saha nu salaresna eta kaula ge masih keneh poekeun ayeuna mah wayahna we kontek ka Madipati mentas supaya itu kamera tengkolkeun ka jagat raya Pramudita urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu urang mah urang ningal we ti Karaton Himawati na Kasatrenggana gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu neme sae lampah eta katsarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marcapada kabat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat liriking kilaban lumampat katsarios di popon sorot gunung aya anu kaluar tina popon sorot gunung nyetak sahaya beureum lami-lami ieu sahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simardada beus simros taya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampati nak kentinganipun waladan aladria